dermawan juga kaya raya. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man wahada. Yang surya temaja, yang gagah perkasa, arif bijaksana, maka menjadi ma'ala. Ia adalah putra Pangeran Somanagara, bupati dermawan juga kaya raya. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Julukan Pangeran Sugi, berjuang sangat gigih, putra paling tua, Eyang Kusuma Yuda, Eyang Kusuma Yuda, putra Surya Nagara. Julukan Pangeran Koranil, yang gagah perkasa. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ali wal ashabi man qad wahada. Pangeran Surya Nagara, penakluk Belanda, yang membuat jalan raya cadas pangeran. Ia adalah putra Eyang Surya Nagara, tujuan Sadita, bupati Limbangan pertama. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Yang menikah dengan Bupati Sumedang, wanita terhormat dan juga terpandang. Ia adalah putri seorang pangeran, Harun Kusumadinata, bupati yang tampan. Salli wa sallim daiman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali
Siap ngau sholawat. Salatullah salamullah salatullah salamullah la tawasalana bismillah
ayat Nabi Muhammad termulia, sumber semua yang ada. Salat pada suaranya. Salamullah ala Yasin, la ia telah dinobatkan raja penerus pajajaran, yang ikaraton Sumedang Larang, inovasi lambang kebesaran. Salatullah ala Toha Rasulillah, salamullah ala Yasin, membawa roh agama Islam meluas di pajajaran, mengkaji warga jagat yang isinya adalah sholawat. Salat Allah ala Toha Rasulillah, salamullah sin lakan yang pramuda Cimalela, maka menjadi gunung lingga, jantan wali, jantan raja, yang angga sadayana ingsun badalan, kuring lahir kuring gaan. Salat Allah ala Toha. Ala Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawaler salam didoakeun sing loba duitna, lunas hutangna, deet milik sinareng jodohna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi harrakal qulub bi dzikri sayyidil mahbub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa syarif ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababi a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayah wa taftahu li biha nural jannah wa nuran na'imi wa nuran nadari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, faya ayyuhal musta'una ila ru'yati jamalih, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang Al-Fakir hormati pangersa paduka yang mulia Sri Radia Karaton Sumedang Larang, Raden Haji Iki Lukman Sumadi Surya Sinareng garwana doakeun ku urang sadayana pamugia
Sri Radia dipaparinan berkah panjang yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mulia Radia Anom Raden Luki Johari Sumawi Laga Sinaren garwana doakeun kurang sing dipaparinan berkah panjang yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaya panata keluarga besar Seke Seler Kangjeng Pangeran Sugi Sohibul Haul, sinareng sadaya para tokoh agama, alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, kapayunin pangarsa Kiai Haji Ajis Kaukibi, Kori kita semua, juga ada Kiai Aceng Al-Jabrigi Al-Gondrongi, Kori juga kita semua. Hiji mah gondrong rambutna, hiji gondrong kumisna. Tuh. Terhilap kapangersa Eyang Sumedang. Oke, Aul Paj, sinareng para kiai anu teu acan sarumping, anu kusim kuring dipihormat, teu hilap kasadaya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak anu hadir di acara anu sangat mulia, anu sangat istimewa. Mudah-mudahan muli di patempatan sing laloba duit. Beri tarik lu pegang duit. Masya Allah, kamana atuh ibu salakina ieu teh? Araya kuarana. Sok ajakan cenah ngaji, ulah sieun cenah oream ngaji ge teu bisa udud, cenah naon udud ngopi ngajina. Mawa sakalian mawa timbal pangaosan teh. Gitu. Siap. Bebas. Itu. Mudah-mudahan sadaya jamaah nu hadir di ieu patempatan. Ini acara kita semua beribados ingat kepada jasa-jasa leluhur kita. Wabil khusus Maulana Kangjeng Pangeran Sugi anu parantos mewakafkan dirinya bahkan hartana kangge kemajuan lain unggul Kabupaten Sumedang tapi Jawa Barat. Itu berdiri na Masjid Agung Sumedang, berdiri na alun-alun ieu Sumedang, ieu pohara jasa nepikeun ka aya nu naros. Ieu teh cenah aya acara kieu menikeun kalila-lila teuing, kajen teuing dan bogana. Begitu. Gaduna nu mawi nganuhunkeun ka Pak Kapolres, nuhun ka pangarsa ayeuna kepolisian, nuhun ka pangarsa kepala dinas ngawidian gitu. Sok sanaos nu gaduna ari teu diwidian ku pamarentah mah teu ceuk nya ieu mah nu gaduna terus didukung ku aparatur pemerintah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin maju ya Allah ya Rabbal. Ieu pohara jasana tuh lamun ditataan hiji-hijina moal matak jadi sombong. Ade lamun urang ayeuna nataan kahadean kolot moal matak jadi sombong. Tapi lamun nataan ngabejakeun pangaboga sorangan eta jadi sombong.
bahkan hirup mah kudu kaos tukang parkir tuh si emang di ditu mobilnya tempo loba laras loba si emang eta mobilnya ke jam 12 penting ala reueuh tah mobil teh cik eta si emang ngadat moal nyeri hate moal nah ke jeung moal titipan naon cenah jadi hirup mah kudu kaos tukang naon parkir matak mending kene jadi tuh iya Masya Allah nataan kasaya sepertos berdirinya Masjid Agung Tanjung Sari eta sami wakafna Kanjeng Pangeran Sugi putrana Eyang Raden Muhammad Usman lain ngumpul ngawakafkeun Masjid Agung Sumedang ngumpul lain bahkan dibere jeung wakaf tanah-tanahna jang meuli minyak tanahna di mana eta teh ayana di Ranca Ekek kirang langkung 2 hektaran je aya ku abdi mah ditingali kieu diukur kali itu ditembok Ranca Ekek gitu si tanahna teh jang naon eta teh jang nu ngurus Masjid Agung Sumedang jang meuli minyak tanahna pan urang mah kadang-kadang duit jakat oge jadi jeket laras gitu tuh lain ngumpul ayeuna ce mun geus pokona loba pisan tuh pangarsa Kangjeng Pangeran Mekah putrana di pangkeren gedung negara teh aya balong namina empang eta Kangjeng Pangeran Mekah di empang teh melak naon melak lauk teh lauk nupang mahalna nya eta lauk kancrak saagem kieu atuh abdi mah sanes ngupi nepikeun ka lauk kancra anu kiloan teh CF dituang ku abdi waktos mulem Habib Syekh please 88 teh Pak Haji teh mang gorengkeun mang paiskeun mang tumiskeun pokona mah lauk bararada kangge Habib Syekh duka sabaraha taun dicana kadinya Habib mangga bah makan ini ikan kuat saya gak makan ikan yes gitu eta pangersa Habib itu pangersa Kangjeng Pangeran Mekah di empang teh nya eta melak lauk kancra teu meunang aya nu nguseup teu meunang aya nu ngalah iraha di alakna dibedahkeunana eta lauk eta empang teh dibedahkeunana teh di alakna teh khusus jang muludan jang muludan tuh urang mah kadang ngurus domba dibujang nepikeun ka aki-aki bau taneuh ngurus domba mangaritkeun dan can pernah ayeuna mencit domba jang muludan aya nu kitu aya malah mandar Kangjeng Pangeran Mekah meser lauk emas lauk nilem nu aripis nu terbakang nu eta teh tambak itu eta lauk teh eceuk di walungan Cipeles dietakeun dilaleuaskeun masyarakat yang cenah ngagogog ngaralan lauk bahkan dicongeang gitu cenah naon cenah ngagungkeun ka Kangjeng Nabi rupa-rupa carana ngagungkeun ka Kangjeng Nabi teh mantenna mah lepaskeun lauk supaya masyarakat bala kecerakan sagala rupa doh nu mawi ieu acara pohara ahengna aya acara yang budak tuh korsel rek
juralitan jeung inung-inungna rek daerah mah kan rek jajan ieu mah pokona mah pesta rakyat teh pokona mah tuangeun sok hararopi asal boga duit we kejeng kumaha nya piraku teu dahar moal dibayar gitu dia Kanjeng Pangeran Mekah eta anjeunna ngabedahkeun sagala rupa priai-priai kaum tiap masjid di Guleman piwalang tuang sagala rupa ku Kanjeng Pangeran Mekah teras anjeunna tanahna nu hektaran ngagaduhan sampe cau sagala rupa teh dicana kos kamari geuningan di dieu nyuguh agung sagala rupa teras dituang keluarga nepikeun kanaon nepikeun ceuk warga masyarakat teh iraha rek muludan deui iraha nu ditunggu-tunggu teh muludan da lebaran mah eueuh harita mah teu usum kaos ayeuna meuli baju henteu baheula mah nu diantos-antos teh nyaeta muludan. Naon sababna eta Kanjeng Pangeran Mekah jeung ngaluarkeun artos nyarira rek muludan teh pan urang mah muludan teh ngadonaon mentaan heula muludan teh abdi mah teu mentaan ngan kanu mere moal nolak itu tuh da eta mah masya Allah Kanjeng Pangeran Mekah sagala rupi tuangan empang dibedahkeun nu teu bisa dibedahkeun digogo laukna dipasak di kulem para kiai-kiai terus eta para kiai sok sanajan pak kiai mah teu butuh amplop kiai mah butuh teh ikhlas ieu isi kae rasanana ai gede teh ikhlas mah tuh gitu ikhlas dibagi amplop sagala rupa ieu pohara jaksana Kanjeng Pangeran Mekah ieu adat budaya urang ulah nepikeun ka leungit budaya urang ulah leupi ka leungit kadek budaya teh lain jaipong wungkul eta mah lain budaya seni eta mah seni budaya urang mah nu mana budaya urang mah eta ceuk budaya urang mah eta silih asa silih asi silih asu silih seungitan budaya urang mah mana mipit kudu amit ngalamin tak kudu bebeja budaya urang mah kudu hampuraan ulah hampuraeun budaya urang mah nu salah kudu diomongan lain diomongkeun budaya urang mah hade goreng ku basa budi teu meuli basa teu mentak eta budaya urang da ieu mudah-mudahan Karaton Sumedang Larang menjadi salah satu penggerak daripada budaya lain budaya eta lain dina seni na eta mah seni itu aya budaya aya seni budaya tah ieu budaya urang anu ku urang kudu dimakmurkeun baheula mah budak kakolot teh ngagepor ayeuna mah nampan gitu baheula mah santri teh ka kiai teh masya Allah baheula na nu leutik gitu baheula eta budaya urang nu sangat luar biasa moal sakitu mudah-mudahan kusumpingna urang sadayana ka ieu patempatan sehingga jantenkeun asbab dimuliakeun urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing kabarokahan ku sahibul haul maulana Kanjeng Pangeran Sugih ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin eta mah bubuka aja kangge bubuka anu sampurna urang buka kuaosan Al-Quran anu insyaallah bade didugikeun ku pangarsa Kiai Haji Aziz Tauqibi di Banten awitna dinasna di Kanwi di
Departemen Agama Kota Bandung Pak, Kabupaten Bandung.